Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamad-din, man tarakaha faqad hadamad-din. Manane Allah wa rasuluhu a'lam bil murad. Wa qala aidan, man taraka salata khamsin liman kana muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Na'udzubillah. Saur Kangjeng Nabi, as-salatu imaduddin, ari salat teh tihangna agama. Paman aqamaha sing sajalma anu ngadengkeun jalma anu migawe kana eta salat anu 5 waktu, faqad aqamad-din, mangka kaya-kaya eta jalma teh ningkakeun agamana Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakaha faqad hadamad-din, jalma anu ninggalkeun kana salat sarua jeung ngaruntuhkeun ngarobohkeun kana tihangna agama. Jadi ruksakna agama di akhir zaman ulah waka nuduh kanu jauh nyawang kanu angka tempo di diri pribadi masing-masing atau disagedengan urang masing-masing, dulur urang, tetangga urang masih keneh henteu daek kalaksanakeun salat. Lamun berarti ternyata di eta kampung teh masih loba jalma anu ningakeun kana salat, nyatang tunai pantes agama ruksak, pantes lemahna keimanan eta jalma teh kusabab jalma geus loba ningakeun kana salat. Sedangkeun saur Kangjeng Nabi, man taraka sholata khamsin, sing sajalma anu ningakeun kana salat anu 5 waktu, liman kana muta'ammidan, bari eta jalma ningakeun kana salat anu 5 waktu teh ngahaja tanpa udur. Dari udur salat mangga ukur 2, ka hiji sare, kadua poho. Luar teh eta lain udur salat. Tah lamun jalma ngahaja ningakeun kana salat, mangka eta jalma baris disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dina poe kiamat, khalidan fiha, disiksa dina neraka Allah teh khalidan bari salalawasna. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Malah aya riwayat di zaman Kangjeng Rasul, ruwiya annan nabiyya alaihi salatu wassalam jalasa yauman ma'a ashabihi, saenya-enyana Kangjeng Nabi dina hiji waktos Kangjeng Nabi nuju ngariung, nuju calik sareng para sahabat, nuju calik sareng para sahabat lain di ngariung cara urang mah ngariung teh ngopi ngadon ngobrolkeun batur. Ieu mah lain nuju ngariung Kangjeng Rasul sareng para sahabat, tangtosna oge nu dicaroskeun dina masalah keagamaan sareng para sahabat nuju ngariung. Paja'a syabun, torojol hiji budak ngora, eta budak ngora teh datang ka Kangjeng Rasul. Waktos Kangjeng Rasul nuju calik sareng eta para sahabat. Budak ngora teh mana? Lain ti Indonesia tangtuna wae oge. Mau ti belah lemur ti Jampang. Ya, minal arabi, datang budak ngora, dongkap budak ngora ka Kangjeng Rasul, ila babil masjidi, kana lawang masjid. Arti Kangjeng Rasul nuju calik sareng para sahabat teh di masjid. Wa huwa yaqi, eta budak ngora teh dongkap ka Kangjeng Rasul teh ruwah riwih ceuri.
bari ceurik dongkapna ka Kangjeng Rasul teh nyageuwat ku Kangjeng Rasul ditaros faqala alaihi salatu wassalam mayuki kayasa naon atuh anu tak diceungceurikan ku anjeun teh kunaon anjeun teh ceurik diceungceurikan kitu nah putus cinta atawa ditinggalkeun maut kudu jadi kemajikan atawa diputuskan kudu jadi kabogoh kitu mun ceuk eta mah rehanana Kangjeng Rasul naros kitu ka eta budak nora teh naon maneh teh make ceurik koronyok ka dieu teh ceuk eta budak nora ya Rasulullah mata abi saestuna mata abi tos pupus bapak kaula rama abdi teh pupus ya Rasulullah naon make kudu diceungceurikan emang maneh lamun ceurik eta bapa maneh bisa hudang deui ku ceurik maneh saur Kangjeng Rasul walaisa lahu kibmun wala bawasirun anu pake dipikasedih diceungceurikan ku kaula mah lain pedah ditinggalkeun jadi kolot dasar area oge bakal maut mah bakal pupus mah Rasul tapi laisa lahu kibnun wala bawasirun bapa abdi teh aya nu ngarumati teu aya anu mungkus teu aya anu ngadusan nya kunaon atuh make arang ngadusan lain teh bungkus pamaron Nabi alaihi salatu wasalam nya marentah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umarin tos kitu Kangjeng Rasul miwarang ka sahabat Abu Bakar martuana Kangjeng Rasul sareng ka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu saur Kangjeng Rasul ya Abu Bakrin Umar coba atuh ka ditu riksakeun pangurusankeun eta mayit teh mayit bapa budak eta padahaba ilal mayyiti teras eta dua sahabat teh nyaeta Sayyidina Abu Bakar sareng Sayyidina Umar ngariksakeun maka ka eta mayit teh diriksakeun eta mayit teh para iya mislau khinjiril aswad eta sahabat Sayyidina Abu Bakar sareng Sayyidina Umar teh ningali mayit teh lain mayit jelema lain gelampangan jelema katingali eta ku Sayyidina Abu Bakar sareng ku Sayyidina Umar katingali teh sapertikeun babi bagong babi an hideung lastreng pandreu pasta kaget eta dua sahabat teh baroja'a salajengna eta dua sahabat teu langsung urusan eta mayit teh uih deui ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ceuk eta dua sahabat ka Kangjeng Nabi unjukkan ya Rasulullah ma ra'ainahu illa misal hinji kami teu ningali ka eta mayit terkecuali rupana eta mayit seperti babi anu hideung seperti bagong anu hideung ya Rasulullah saur Kangjeng Rasul alaihi salatu wasalam tos kitu mah eta tos laporan tos unjukan dua sahabat teh Sayyidina Abu Bakar sareng Sayyidina Umar Kangjeng Rasul teras kumaha Kangjeng Rasul ngadak teras ngariksakeun eta mayit teh kana mayit teh padaan ditinggali ku Kangjeng Rasul teh nya da eta rupana naon teh rupana eta jalma teh mayit teh jadi babi tos kitu Kangjeng Rasul ngadua ka Gusti Allah Subhanahu wa taala fasara al mayyitu ala suratil ula jadi eta mayit teh balik deui kana rupa asal nu tadina asalna da papuguh eta teh jalmi kusabab entos pupus ngajadikeun rupana rupa jadi babi ayeuna entos Kangjeng Rasul ngadua doa Kangjeng Rasul langsung dijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala cara urang ari urang mah pan kitu ari kana ngadua kadul ari ijabah hayang gancang nya ari maneh teh saha imam beres ngadua teh Gusti mana atuh ieu teh pun kami geus ngadua peuting geus tajud ari maneh atuh sing ingar sing eling
saha maneh teh ngaduankeun hayang tauce singkat tuh ngaduana daat saur Kangjeng Rasul saur Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ud'uni astajib lakum pek ngadua ranjeun kabeh ka kami astajib lakum kami bakal ngajabah kana doa ranjeun kabeh urang mah tugas kerja tugas keur urang ngadua menta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu boga tugas ibadah mah anu bakal ngijabah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala boga ijabah mah kita can datang kini atuh si mikir dosa anu salakut hulu doa yang langsung diijabah singkat we atuh ngadoana wae teh keur ngamalan teh menghapuskeun kana dosa urang anu tadi wae tah ieu mah Kangjeng Rasul ngadoan teh langsung eta mah teh balik deui kana rupa asal semula tadina oge jalmi wih deui kana rupa jalma wa sallallahu alaihi wasallam wa aradu Kangjeng Rasul ngamaksad yen ari mungkus eta mayit wara'auhu kal hinjiril aswad Kangjeng Rasul ningali eta mayit teh jadi naon tah jadi hinjir deui atawa jadi babi deui anu hideung lestran faqala alaihi salatu wassalam yasa Kangjeng Rasul naros ka eta murang kalihna anu tadi ceurik teh anu nyamperkeun ka Kangjeng Rasul saur Kangjeng Rasul budak nora budak gitu. Ayo amalin kana yaman wawuka di dunia coba atuh caritakeun saur Kangjeng Rasul teh ka kami hayang tera naon amal bapa maneh teh naon pagawean bapa maneh keur sewaktu hirupna di alam dunia pakola ceuk eta budak nora kana bapa kuring ditarik ka salati bapa kuringnya eta teh sok ningakeun kana salat jadi kesimpulanna jalma anu jalma ayeuna mayit jadi rupana disalin ku Gusti Allah jadi babi teh ternyata geninganan jalma teh tara salat faqala alaihi salatu wassalam ya ashabi Kangjeng Rasul nyarios ka para sahabatna ka para sahabat para sahabat unduru tingali tah tingali eta tingkah nu sapertikeun kitu jalma anu tinggal kana salat yab'asuhullahu yaumal qiyamati muslimin Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal ngutus ka eta jalma dina poe kiamat rupana eta jalma teh kos babi anu hideung lestreng teh na'udzubillah subhanallah jadi jalma anu sok ninggalkeun kana salat jalma anu sok ninggalkeun kana salat dina poe kiamat bakal dibangkitkeun dihudangkeun dina poe kiamat teh saperti babi anu hideung kusabab ninggalkeun kana salat ku kituna ngemutan sanes berarti simkuring ayeuna kaayaan naon teh sok tapi ieu mah sial saling elingan dina jalan ayeuna dina jalan kasaean mudah-mudahan bisa manfaat jadi ketukan kana hati urang tiasa ngajaga ngaraksa kana salat anu parantos diwajibkeun ku Gusti Allah keur jalmi nyata salat anu 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.